buah hate kembang soca mustika Bapak di pawenangan kaharep eserkeun jojodogna Kakang Semar kaula pun setia raga salira kalayan nyanggakeun semasi nungkem kahunjuk panjenengan ditarima puja sutikma kalayan aya pikeresan naon purwa ngaging silingi sadaya para putra miwah emak dina wangkit kiwari Kakang Semar mangga gerak bejer beas ulah dinding kelir genang siloka bejer beas saterabasna naon rupa hal anu jadi kawanun cobi kula nya kaharepnya silaing duaan anak bapa anu dipika memet ku bapa kaharep siling eserkeun eta bujurna ngesor kaharep syawiyos cekap di dieu bokap abdi pun cepot alias aliando nyanggakeun semah pangabah emak mugia katampi kalayan kabingahan ditarima jang najan ti abdi oge Pak nyanggakeun semah pangabah tos konyuk bapak miwah emak ditarima selain oge kalih nati eta tina naon rupihal kalapatan ageung sareng alitna mugia Bapak tiasa ngahapunten kana kalepatan anak-anak anu memang anak-anak teh seueur ngeunaan picarekeun piomongeun ngajengkeakeun bujeng hingga ngajengkeakeun kangge Bapak dalam diri sorangan kadang-kadang mikir abdi naonan aya abdi hirup teh kieu wae kitu eta ngalakonan anu sifatna kaituna matak pidorakaeun mugia Bapak tiasa ngahapunten Bapak luntur kolbu jembar mana abdi Pak keun ai masalah eta mah wajar da ai barudak mah kitu bakalna sabab sifatna buah dina mangsa buah ngora pasti haseum rasana ngan lamun geus waktuna mah bakal tinemu ka amisna kitu oge barudak wajar pika geuleuheun pika keseleun pika ngewaeun da budak tapi lamun kolot kitu kene eta teu wajar leres dupi abdi kasub jelema budak atawa kolot Pak lain udagan umurnya sanes udagan umur lain tapi ai sifatna budak tingali ku si lain ai budak teh tong bujeng hingga nyaah ka batur dalam diri sorangan oge dina mangsa lelengkah halu sagala kusorangan teh papayan kaitu ka dieu teh matak nyilakakeun matak pika hariwangeun jeung sajabana tah ai anu dewasa nyaeta anu geus bisa ngabunuh rasa bubudakeun dina dirina hartina si lain nanya ke dewek si lain budak keneh atawa geus kolot ukuran dewek mah da sidik kolot kanu jadi bapak rasaan teh budak we ka siling kabeh tapi lamun muda kena umur si lain teh geus leuwih ti sawawa leres nya ngan meureun kawijakan kolot da ai kolot mah kitu ka anak bujeng hingga sifatna dipentak dalah dina heuteuna oge pan dihampur istuning dunya kinasihan ka mana-mana wae oge kanu mana wae oge kanu gedenya aku gedena kanu letiknya aku letikna ka awewenya aku awewena kanu lalakinya aku awewena hartina teh teu pamilih sistem cu leres nu matak tarucing kolot heula naon cenah anu leuwih berat tibatan bumi nyaeta kadeudeuh ka cinta kawelas kanu jadi anak
sakalian anak gering nang tunggalang layung inung bapa mah sanggup korban jiwa raga na tibatan anakna maot laras kitu ukuran anak kan tenan Pak nuhun we aya kitu mah aya di mah kumaha daya payahna jang sami bae mah oge atuh sawangsulna mah oge bilih aya kalepatan ageng alitna ugia salira duaan tiasa ngahapunten kena kalepatan mah nuhun mah nuhun pisan mah daya kalepatan ka abdi nya malahan mah abdi ka indung sampeuran asa teu ka indung sampeuran abdi teh ka mah asa tegas karasana ku diri abdi tangtos abdi oge karaos pisan mah kanyaahna anu luar biasa kitu ja leres Pak tah deui jabati eta dewek memang ngahaja ngumpulkeun ilaing kabeh anu aya ngeunaan kulawarga Semar Badranaya leres hirup anu geus sakieu lilana silaing nuturkeun dewek atuh inung silaing anu geus sakieu lilana dipicangcang ku dewek lamun ngudag kana syariat urang teh bisa disebut kulawarga anu senang ngan ukuran senang ieu lain ukuran dunya maksudna teh lain ukuran dumeh loba harta leres datang ngajamin beungharna harta terjadi jaminan keur kebahagiaan hirup cantang tuh nu beunghar ngeunah atawa senang hirupna leres sabab eta mah ukuran dunya jeung relatif kumaha kamandang sewang-sewang leres tapi ka pandang ku dewek kasenengan dunya teh nyaeta tingtrimna ati tebih tina sifatna pacengkadan tebih tina sifatna marabahaya anu rek ngancam kana kulawarga dewek jauh tina pipaseaeun ningali anu jadi anak najan bari ge can rek gawe wae tapi silaing kabeh aya dina kasehatan eta geus jadi kabungahan keur kolot ja beres wan kitu cek lagu harta yang paling berharga adalah keluarga aja keluar mi teh nya leres Pak tah kokohan ku silaing pageuhan deui silaing duaan jeung si dawala da si gareng magening keur ka pasar sia eta mah silaing jaga lamun teh ditinggalkeun ku dewek ku indung dewek ku indung silaing nya heueuh da ai hirup teh bakal pinanggi jeung poe akhir jang bakal pinanggi jeung poe akhir maot di ngaranna maot pinggaraneunana tangtu hiji waktu dewek balik ke alam kalanggengan atuh indung silaing balik lintang ti silaing kulawarga dewek anu bakal bisa hirup di alam dunya pek tah silaing pada nitipkeun diri nyangsangkeun awak sewang-sewa ulah nepi ka papaseaan ulah nek make jeung pacengkadan antara dulur jeung baraya lares sabab lamun teh dewek geus mulang ka alam kene pasea nganung hati bakal jadi kageringan pikir keur dewek jaga engke di akhirat cu maka matak jadi ngaberatkeun dewek engke jaga pupeujeuh ti ayeuna dulur jeung baraya kudu daek tulung daek talang kanu susah ngajait kalau diteuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ulah nyaurkeun tenang maot sagala kareueuh ngabdi teh nya betah kene di dunya teh Pak hayang nying hareupan lebaran deui babarengan ieu mah aetan hayang ngupat dina poenan lebaran tapi puasa langka teuing da kada-kada asam lambung wae aing mah asam lambung wae nalika puasa teh
gitu cu di malah tah kanu pokona deui dewek tengah haja ngumpulkeun si laing duaan dewek rek ngobrol jeung si nu si laing ngan hayang kasaksi ku si laing leres mah kaulah kaharep diuk nama sawios dia kaharep meh genah kadengena meh tumanina sadaya-daya kaulah nu marak kaya wong Wiswano den nirangali sapisan marak kaya den nirangali sapisan kaulah nungkula kakang Semar kumaha tea aya naon kaulah nu matak asa gempeur ieu teh kaulah nu kieu Bapak teh aya hal anu keru dipadungdeungkeun ngan sipaga kana hate ngapetrik kana ati mun teh teu narima jeung teu surti kana kahayang Bapa ngan mudah-mudahan we emak teh dipenta kadewasaan anakku Bapa utama nama kawijaksanaan hari kitu kumaha naon teh apa teuing rek mere kompor gas gitu ka mah ya kompor gas kumaha sia teh dapur ge teh gableg sulus kitu ngajebegna teh nya teuing beureum mere mesin cuci mah tansah diajeng-ajeng kumaha mak Bapak teh anu geus sakieu lilana micangcang ka emak emak anu dihukum lilana ku Bapak jadi pamajikan Bapak nya tah Bapak teh aya kahayang Bapak teh anu dipendem di mangsa minggu kamari tidur dina hate mah malah saminggu ayeuna teh Bapak teh guling gasahan nya naon mimpi buruk wae Bapak teh ari anu jadi alasan bingunganna heurin kuletah berat pikeun nyaritana ngan meureun di dieu cek bahasa Sunda mah hade ku basa goreng ku basa daek teu daek ngan ieu kahayang Bapa geus diutah beweungkeun ku Bapa geus dipikir matang ku Bapa naon teh menikah asal reuwas kieu Kakang Semar teh aya naon sinarieun Bapa make jeung ngomong kitu tara-tara naon Pak buka hutang Bapak teh kayak bagemok lain yang bisi bayareun tah lamun Bapak boga hutang ka Bang Emok wayana buka teh paok kumaneh pan aya hiji deui krek meuli sia teh krek geus 10.000 sia teh meuni di koromeo wae teh jangan kuring teh nya jadi kumaha Bapak teh hayang nyandung mah tobat loh kukupingan teh Bapak bade ngawayuhnya Allahu Akbar Gusti sugan teh moal kadinya lompatna Bapak teh naon teh maksudna teh jodok dadak sakala hayang nyandung Bapak mah jujur we kabeng bat ku awewe Gusti nu agung tibatan Bapak jadi jerawat tibatan jadi ewateun jadi penyakit sedangkan lamun jadi penyakit engke jadi pikiran dina pikiran kana ati kaituna we liper gering we
Gusti Nu Agung Bapak Vanessa Sajingga goblok jelema teh borot teh naon bapak teh nepi ka kitu kalakuan teh ieu teh salira teh eling mikir teh tapi nuju mabok iraha bapak mabok ieu mah timah kumaha kamandang tapi da rek kamandang itu ieu oge hapurat dalebah dieu mah bapak rek egois rek neutreg tobat nasib diri bagja awak nepi ka kieu-kieuna Gusti Nu Agung salah naon mah nah boga aya kasalahan naon mah nepi ka kieuna bapak teh henteu kasalahan mah bisi kurang servisna henteu geolan emak memang mantap eta ngomong nepi ka kitu ludeng we sakitu mah naon atunya bapak aing ngomong teh kawas lain kolot we naon ieu teh naon atuh madak jadi kapala salira kurang kumaha kaula lamun ngudakana pembaktian kaula salaku pamajikan kana jadi salaki kasalira teh kurang kumaha upami misalnya teh damang oge ku kaula teh bakal ditu ieuna memang karasa ku bapak bilih dina tuangeun kirang asin wae henteu atanapi bilih aya kanyeri ka emak bilih emak curak carek kasalira henteu aya curak carek mah istu nikmat teh ngadukung pan mate Dewi Setyaragen garwa anu satia teu aya cawaden atunaha make jeung ngangge palainya nung sagala hayang we Gusti Nu Agung naon bapak aing teh nepi ka kieu ieu teh dalah usaha kitu teh teuing gawe jeung wakil pelak kitu jadi kieuna teh ada bageur eta mah deuleu teuing mun gawe jeung barayang ngampar mah nya jeung wajabrik meureun wajabrik ge dudak jeung Haji Robi da moal mungkin nya aduh Gusti Nu Agung pak tong kitu pas dicingjang ieu dewek jeung inu silaingga nanaonan teh Kakang Semar nariman teu nah atuh Kakang Semar meureun katenguteug pisan salira teh tenguteug naon dewek ayeuna cobi galih ku salira awewe mana nu rek daek dicandung saha awewena anu rideueun loba nya loba teh naon loba tinggal itu ngan meureun lobana aya anu terang-terangan aya oge anu susulumputan tadewek rek datangna terang-terangan sabab lamun susulumputan aing teu geunah balik teh bahaya susulumputan ulah Gusti Nu Agung mak aulanu ari jalu qawamuna ala nisa'i ai lalaki teh pamimpin di eta awewe jeung deui emak sing inget ai mah beragama teu kan tenan benar nya numutkeun keterangan anu tangtu dangukeun ieu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyandung sakasalakina waduh jadi keprokan lo barana berarti harang nyandung gitu ngan teu daek pok ka pamajikanana nyaho aing oge nya lain eta make ayat-ayat make jeung hayang nyandung make ayat-ayat nya jual hadis sagala kajeun kaula teu asup sawarga Firdaus lamun kaula dipangnyandungkeun ku salira can ridho can ikhlas kaula nun can ridho timbalan kudu ikhlas lamun emak mah nya bogoh ka bapak mana teh mong bukti bogohna
kumaha kaulanya ka salira kurang kumaha asina ka salira Kakang Semar eta kalaka beuki tari ngomongna sia eta kabina-bina teuing salira teh kurang kumaha kaula teh cicing dina imah seperti kieu cicing imah dina imah dengdek kasur oge jarami upami kulam saya teh ngedangkak wae nya ngedangkak nya ngorok tapi kaula mah teu ngaganggu teu ngeserkeun ka salira dina pangkuleman boga kursi tumilah hungkul mana kaula komplain ka salira henteu teu dijieun arah aku dari kaula tapi nah laku lampah kitu-kitu na horna saya jadi babal hitungan saya teh nya jadi ngeluhuran bahasa saya teh kena jadi pasea itu mah teh kurang kumaha mate kurang kumaha ka salira kurang kumaha lamun mudahkeun ka hayang mah kaula teh anak raja di negara sakaruma mah kaula teh bangsa baheula teh disaembarakeun kurunyung salira kaula nampi ka salira lahir batin najan salira gedua putra tere diteges ku kaula diakut anak tegas bener sasaji ngakarasa kumaneh kenyaahna bener kantenan mah bener sateng bohong leres mah awala kantenan mah tuh tingali piraku ayeuna rek mang jadi hatekeun kanu jadi pamajikan kaula teh nyeri asa turihan ke beda-beda teh salira teh babarieun kan bisa nyenangkeun ka kaula jadi salira ieu teh sada nyeri hate ku dewek teh di bawah sangsara teh nyungkelit sada munafik lain munafik bome salira bae nyandung aing mah kahayang nah jadi pas siapa jijing weh naon ieu teh Pak, gandeng bisi kadenge ku tetangga ke. Lamun mah sia awewe soleha. Mana teh maokna? Buktikeun sia. Buktikeun teh naon? Lamun salira teh lamun salira kumaha lamun ku kaula dipangnyannungkeun kaula boga salaki dua kumaha? Bagus. Diting si goblok. Ya mah dina ajaran agama Bapak teu meunang teu dimenangkeun awewe boga salaki dua tu geuning ieu mah mikir we salira lamun teh mak boga salaki dua ngeunah moal geus tong kadinya lah bahasana tong kadinya coba kacemes mah eleh leuwih itu cabi gali ku salira moal aya hasil budaya seuneu mata kitu oge make teh kalantan salira bongan dipancing wae kaula mah lain udagan dunya mah lamun emang udagan dunya kaula berkau geus balik ti baheula oge bakal ngarasula tapi tinggal buktina dina mangsa salira ka kebon kaula mah cicing ngilu digawe ka tetangga dipikeun nambahan resiko dapur dibelaan jadi babu natna karasa ku salira upami kaula dihina kudunungan lamun dicurak carek di utah eta kudunungan piraku teu ngijir kenal badinya heuh aing nyandung teh kuatan eta ma lamun emak bayangkeun ku emak lamun bapak nyandung ya dengekeun pamajikan boga dua dina mangsa bapak ka kebon emak hese gawe di tetangga capek pan aya nu ngora bagi tugas eta udeg nepi ka kitu Gusti sok pikir Gusti diri bang Jawa tong mewel atuh sia teh Gusti nu agung ma asa jingga nepi ka kieu nasib maja
mengkerma make sarua jelema nyeri di kieu wae majana kabina teuing sabar ge aya watesna salirateun nepi ka kieu maka kaula nyiksa awak nyiksa raga nyiksa lahir batin bapak mah teu nyiksa awak teu nyiksa lahir batin. Iya mah istri rek nyenangkeun mah lamun nyamarek nyenangkeun mah nahat atuh sajabat nyandung naon we mere hadiah atau kompor atawa naon kurang kumaha kaula ieu mah kieu we daek teu upami teh bapak nyandung ngawidian mah nya moal ulah kitu wae sia mah tong kitu bapak pak ulah kitu pak awewe mah dipaehan pae di hirupan hirup tong kitu pak ulah egois tingali keadaan mah jang dekekeun ku si lain awewe asa lalaki boga awewe hiji jelema linglung nah jelema liung rek linglung kumaha asupna kadinya deui asupna kadinya deui naon geus eta mah 17 tahun kagigir gitu mah parkirna meureun Gusti nu agung rek keukeuh wae nya mah doana mah ampun teh Gusti kalakah ini si kurang ajar Pak naon jang cing atuh mikir kana loba dinya teh menika raga pate embang teh kumaha inu si lain na teu ngarti lain teu ngarti montong negreg taeun teh kasih paham atuh man ye Pak hampura ye baseuh keneh Bapak nyetakeun jelema dewasa teh anu geus kabunuh rasa bubudak dina awakna tapi nah halak Bapak teh bubudakeun dewek eta teh bapak teh batakeun ge teu ngaraga pana hate emak ceurik rawah riwi teh teu narima tapi neuteuh serangan ye ai garangan rumah tangga teh eta ngahijikeun dua kepala dua sirah dua adat setiap dua adat matak naon hijikeun aya teh sabuk salah hiji mah teu kudu jadi di batan dewek gering alah gering Pak awin ka saha bapak teh ka saha di negeri pikir gitu lumayan tentang diet jadi meotan meureun Pak eling Pak ukuran nafsu mah mata kaduhung badan Tuhan pan kitu cek pupu ogening eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan wae kana sok kasasanya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan amin nah gitu sama gitu memeh ciwit batur teh ciwit heula diri sorangan Pak lamun dina mangsa nyeri nyiut diri sorangan tong nyiwit batur montong mah patahan si lain masih kene anak dewek si lain teh Pak ieu eling Pak eling punten tapi punten ieu kuring lain rek duraka ka bapak rek lain cepelah bapak teh ngeunteung Pak bapak teh geus kolot mawas diri dong lamun bapak pengen disebut orang tua sama kita cobalah koloteun bikin contoh yang baik jangan sekepek gitu lu goblok lu si goblok kakolot ya iya dong memalukan itu kepada anak mengera-era cik atuh Pak dina lebadinya mah Pak mate saha gitu dina mangsa bapak harita nikah ka emak dianteur ka si cepot ke sidawala init ka nagara Sekarumambe bab mate anak raja Prabu putra Prabu Jinawea keur disaemarakeun kulantaran loba anu ngalamar ku geulis-geulisna
areleh kabeh dirik di gue pinguin dikeresakeun teh meunang deui jeung kebenaran awewe teh heuh mana deui da ngarumasakeun saku hadiah dina mangsa saha anu ngelehkeun jago sayembara eta hadiahna si emak mimiti mah nya si emak teh ngarasola heula katemong ku kuring tapi bedi-bedi emak awewe anu bisa beradaptasi karasa ku kuring kumaha dina mangsa dalingning panas tiris kuring ditapelan tabi teh kulap baseuh dina tarang teh bari didoakeun jang enggak gerada mang ujang teh ulah geuning wae bari maduh dedeh teuing kasep sing enggak damang ka kuring tah ka anak sampeuran anu disebut herang cai beas teh kainung tere teh eueuh mama ayeuna dinyerek ku didinya ngeling betul betul hese dengan awe juga gitu anu latar belakangna jelema beunghar dina mangsa dicokot jelema sangsara bapak teh tegawe teh keur tepugu gawe teh buburuk itu baleng aya eueuh sok aya mang rasula eueuh atuh naha mate tingali pak lamun hayang apal mah kades dieu teh barorogoheun ka emak nitip salam ka kuring kabayang lamun umat diserahkeun ku bapak wah aing jadi bakal jelema beunghar tah kuring teh kabayang kades cari bakal kairut bakal pasea jeung kades kang sinom tah can lurah uing marukana eling aing teh tegelo cenah jeung eling geus teh geus ayeuna mah dewek rek neutreu era ku cai dina mangsa cai turun ti luhur gunung di tengah jalan di Bandung kajen caah leleberan di batan pegat nyalampah dewek geus boga niat digenggam di minggu kamari ayeuna geus kedal kari dirik di ini teh Allahu akbar nepi ka kitu Gusti nu agung ka urang mana ieu teh ka urang tipar lain karang sinom lain bahkan kampek lain cikao lembur pasolihin lain urang mana urang padepokan Banyukan sana awewe na putri panita gelis ya imbang jeung bab mak mun muda kena imbang mah gelis kena ieu panonna teh alus wae kalau teh si urang ngajar teh aya selerana mah budak SMA wae nya ngan teu nepok kana huis wae ieu mah nya Pak ngukur kana kujur papai kana awak tinggal itu mah ngunci diri di kamar ngerem maneh ngara kaca mate emut Pak keun bae hujan ge aya raatna inung silaing oge engke bakal lolos hatena bakal lea hatena jaga lamun dewek geus mawa inung silaing nu kadua waduh eta nepi ka keukeuh kitu si genut rek eling moal lain wayana anteur dewek anteur ka mana anteur pikeun mas kawinan nyaeta pikeun ngalamar Dewi Pancaningrum nu aya di Padepokan Banyukan sana naon maksudna tenang teh si laing anteur jeung wayana jadi saksi dina mangsa dewek dikawinkeun malah daek wae nah make jeung daek lamun urang indit ka ditu ke disangka ku umat teh abong kena anak teren di sarwana we jeung bapana sarua jeung ngaduku lain kieu atuh naon gilu mangilu lamun heula we gelis urang kawin ku aing itu atawa keur ijab kabona jadi saksi
ngan kada kanyukeun sah cek teh henteu jeung kompak jeung sia 3 kali bedo dari 3 kali sia mah ngada kadenge koe oge o kadenge geuning moal sia jadi saksi nama wah kacau gitu mah tuh atawa malam pertamana nya urang tutur bapak kemana-mana teh sina bedo itu ade dengan tetap ketang ngaganggu kena perawasan emak tetap ngaganggu kena perawasan emak ke jaga ke bisi ke yakin lamun teh tuturkeun maneh nama bisi pajarkeun bilu kurang teh kana kahayangna pak eling geus palah pak ukuran nafsu pak eling di neng ieu pak mending oge pak da hiji kita beak henteu da ayeuna pak nguguting nafsu bapak teh lamun teh bapak ke kawin jaga abi mah yakin geus kawin kanu kadua kali teh pasti akan ketilu kali terus 4 kali mah ya banyak beres-beresna ukuran nafsu mah pantas jelema beungar jiga Dewan Sopian pantas tapi kan bager anjeunna mah da naon kasep ongkoh kabodalan ongkoh bapak naon atuh is ya inu lain anak raja beunang ku dewek komo anak pandita eta angkeuhanana teh paingan pede geus kumaha karep sia wayana jak si laing pangmanggulkeun beas dewek anu mere Pak Haji Udin jeung Ibu Hajah Carmi ku dewek rek dibere pamahugi keun inung seleng nu tere nu kadua ampun